Capek. Kunaon Pak RT eta? Pak RT. Hah? Itu saya itu. Hah, orang satu yang dibuat, bukan ayah. Lain. Itu tuh bujur tuh. Bujur. Belum. Hah, anu panen aku dibuat. Dari mana? Hayu. Bujur. Astagfirullahaladzim. Nah, eta Pak RT. Waduh. Kunaon nyuksuk yo, aya nyuksuk kunaon? Tadi ngomong gitu. Saha eta saha? Coba geureumakeun kumaha saha teh? Jurig. Susurian. Jurig. Kaito. Ayo, anda pergi kemana? Sekarang bapak pergi. Ayo nak. Naon? Sewok pulang. Jurig. Coba eta. Aduh, maaf, Jurig. Capek. Kunaon Pak RT eta? Jurig. Kaito Jurig. Kunaon ieu teh? Aduh. Naon di mana? Yuk. Tolong cut. Aduh. Saya di PT. Ampun. Aduh. Salah nih. Bahaya lu. Ari mana aduh. Terus bro. Lu. Buku saya jalan yang mau oncom. Belajar harap yo sila aing mah yo. Kumaha teh? Gitu oncom. Terus. Yang ngadu sakit dia malah yo. Kumaha itu ini pet gini. Ini kunaon dia aing mah. Itu kunaon sih teh? Ih, tawak. Jurig. Ape? Bapak teh. Hah? Kumaha ieu? Lain hayang wajib. Jaringan teh. Wajib kumaha? Teh wajib jurig. Hah? Jurig. Jurig. Banyur yang ngecai. Coba kudu banyur. Coba yuk. Pakaian anak.
Ampun ewok. Jape heula. Hah? Jape. Hom bala hom. Aker manyur si ewok. Japean bisi kuda daun. Hom bala hom. Maksudna kumaha? Hom bala hom amitaba. Ieu teh cai aker manyur si ewok. Lain keur minum. Hom bala hom. Oh, udah japean heula. Kulit mikir setan hingkap ulah ngaganggu ieu kakro si ewok. Nuti kidul nuti kael tiwetan tikon luhur ti harap ulah ngaganggu ka si ewok. Cicing ewok kurang di Banyur siap. Oke, jadi tadi Sak aja kemana? Cut, maneh lain? Hah? Waduh, eta si ewok nyangka juri kain. Astagfirullah. Geus teh telak si teh kieu ente. Nama kan nyebut jurig. Kumaha teh Cut? Dia ente cenah. Hah? Dia ente cenah guruan. Ini mereka nyebut jurig, disangka jurig. Tadi nama tadi. Aduh, ampun. Coba tanya kumaha? Acit, Sager. Cut. Urang kunaon, Cut? Cager, pete cager. Hah? Cager. Maknya saya tadi sebentar yang dahar banyak tuari. Aduh, ampun. Tanya sih benar tanya. Beres tadi. Tadi teh kunaon? Teh eling gitu. Parete. Kecut. Dudak jurig urang teh penting. Atuh, mereka ewok kayak ngewajib menang di dia. Wajib mah di imah RT ge loba. Ini udah jurig sudah pete. Yang mah ada imah ge wajib mah. Jurig. Naon cenah? Jurig. Maknya si teh jurig gue ya. Dia di borang. Iraha. Penting. Kuring lulumpatan tika nyungsep. Di udag-udag jurig. Gara-gara penting jadi nyaan itu gelo nah aja Pete. Kumaha tuh ye? Canger can. nya eta cek urang oge ari wajib mah di imah nah kudu make lompat ka dieu atuh aduh ampun ewok maneh teh nikos di tempat Jurig, parete jurig. betul Parete. Oh, di udah jurig. atuh ngah make nyung sebi dieu atuh rek balik ka imah nah tos di mana peuting teh atuh. Nya eta salah lampah penting teh kuring teh. Hayang boga awewe dari si komandan ngajakan ka bukun. Aduh, atuh dah hayang sukun mah ieu ewok. Loba di sisi kieu ge ai sukun mah tuh kudu ablak-ablak anti penting engke bisi disangka badak. Geus bae kieu nama lah daripada ieu bisi aya jurigan keneh ning urang manian. Ari maneh batu teh keur gering maknya diajak ka onangan sia teh. Si ngomongna kumaha tuh, pewok. Oh, hayang di manian kecut lain ka onangan. Tidak mata nyamuk ngomong ke mana mah jeung geuning mati.
Mana yang nyambung batu hayang di maniander hayang ngajak kaonangan. Aduh astagfirullah. Jadi orang udah bisa lakukan kita nyaman itu teh. Motor. Mani kalau motor. Bang Manian lah bawa lah. Hayang di manian bawa kacai. Ampun. Enggak orang bawa kai mah. Hayang wajib ayo. Nggak Aisyah aku pakai motor. Lewat cetai. Aduh. Ayo mah. Ayo ke PT yuk. Ayo. Oh cepat yuk. Di mana? Manina ya mani di mana? Is, apa kemanian si Ewo? Di mana Manina? Aku cai namanya nama tuh. Ampun teh. Bisa. Tidak mau. Mani. Ada di bawah kacai, di manian. Di mana? Di mana? Tahu nana. Mani. Hah? Mani. Aduh, Mandi, Pak RT mandi. Di situ hayu itu kan pangatukeun RT tuturkeun. Lah tuturkeun lah. Ulah sok ngabantah ka Pak RT nya. Ku mangkat RT we. Siap. Mana aya di anak RT. Tenang nya. Siap. Pak RT ka mana? Hah? Tulung. Keluar. Pak RT atuh. Jangan. Lu kita apa? Bahaya jadi. Senang ya? Iya, bahaya deh. Terus. Ayo gak bikin kotor. Malah di jalan lagi. Si kurang ajar. Beri nulungan. Ke ada teh. Poek. Aduh. Daun tadi. Mana? Aduh, asa poek. Jadi Rotor kieu kumaha ieu teh di. mana jadi nyungsep gitu Pak RT. Aduh, udah. Tulungan euy. Aduh. Duh Pak RT. Pak RT peong. Aisyah menang. Jika anu careurik kunaon? Kena ieu ateupeun lah sak. Kuring anu lagu namanya anu careurik na. Bae aing balik nonton ah. Balik. Curang euy. Curang aduh. Sak paroi ke. Kuat karunya kecut. Tong diturubat. Aduh. Aduh, sia. Aduh, bawa ka mana aduh. Aduh, jangan cai euy. Aduh. Menang sebet kumaha tuh PT. Kobating ieu. Kobating ngadengikeun ieu. Dengan naon? Ngadengikeun simeut meureun. Teuing kecocokan ceulina. Coba. Aya PT kamu. Ajib kamu. Podet mah mana? Astagfirullah, Radim. Deretkeun sia maneh. Cut, nah nyalakeun ah. Muat. Tulungan. Ampun, Pak RT. Cut. Kalau disuruh urang. Aduh, kita mana cut? Iya. Iya mah. Iya, berarti PT. Paroi teh. Aduh. Eta baju heula, panonna baju heula. Wap. Aduh, si mau ka mana? Buah nyusup ka sawahnya. Aduh, Iya, PT. Ieu berarti kadengin di meureunnya. Yang lacai ai. aduh. Yo sok paroi kene kata po yo. Cut. Si Rete kalkah. Dengan nahaon eta teh. Wah, disuruhkeun oge ieu. Aduh, aing mah. Bangun nyesek aing ka sama. Aduh. Wap. Iya, he. Ha, aduh eta. Mana aduh, si kecut ka mana si kecut? Tuh. Iya, si kecut. Ah, di sini. Itu. Aduh, si kecut. Gua mana? Pangan yang kecai geus kata boy aduh. Ayo buru-buru yang kecai. Saya orang beladi itu nyata orang ke rumah. Dia pesana berubah dia. Aduh, jadi paci mah dia. Aing ngampun. Kasa ungla. Oh, ka mana? Paci heula di dia tah. Hayu. Salah keren. Berani. Kablah mana teh? Aduh, aing. Ya kumaha nya aing. Aduh, ampun. Leungeuna. Salah tah kabadi tah. Aduh, teh berdi tadi ukra tah. Sing racut mana nyokot cai ke itu tah. Nyokot cai. Tah. Ai retelin sing
boga tetempoan lempang teh menakeun 7 ralit gitu jadi urang kararotor deui. Hor, apa na arek kamanian maneh aing rek mawa kacai aing teh. Nang jadi nyuksuk. Teu ngarti. Ai si kecut ka mana? Ngalacai si kecut mah ka itu, ngalacai heula pan ke kuku mah. Ya. Tah, Ya. Bura, tong bura. Ieu tah kumaha ieu na tah? Ih, ku Pak Haji bura karunya ieu na laris. Si. Kecut goblok. Aing sia menang loba leutaan eta caina. Allahu Akbar. Ieu mah salah jiga teh cai itu kolomeran ieu mah. Aduh, Teu samkin ka tempo si aing si aduh. Ampun itu cai naon teh. tuh sia teu kadengieun. Oh, sia nyokot di cokot cai bersih. Astagfirullah. Astagfirullah. Eta kukuring teh ditempuan heula dia teh caina. Itu cai naon ieu teh wok. Aduh, asa mikirin buram aing mah. Eta salah si kecut. Aduh, eta nyokot cai. Aduh, ampun itu teh. Cut, cai naon ieu aduh. Salah PT salah. Ampura PT ieu. Mereka teu mehong kieu banget. Duh. Kurang deh caina. Nah itu. Oh, sementara me ieu rada beunta. Cok. Aduh. Katanya Ketempo ada mah aduh. Sedik deui cut euy. Ieu asa rugsep. atuh buru dah kayaknya. Astagfirullah. Cuma ai siap teh bener nyokot. Kumaha cai teh kan kita wae. Lah kumaha ieu teh cenah cai teh aduh asa bikin kieu ning deh ka. Ampun. PT ampura PT aduh. Si kecut. Pagawean teu ceureuh. Lap deui aduh. Si kecut teu mawa cai atuh wok. Heeh nyetak lah. Nengan heula yuk. Di mana maneh wok aduh aing ketempo yo. Ya. Sia dipotong gaji aing sia. Tuh. Asal ulah tong gaji ulang we dipotong lah. Cager ayeuna mah. Sadok seuk kana panon ayeuna. Yuk, salah tah. Oh, sadok seuk kana panon. Aduh. Sini tong dipejaan tuh. Ulang bisa dipotong gaji. Aya. Aduh. Jadi kumaha jam ngamanian Pak RT teh. Heeh nyata. Aduh. Alhamdulillah ayeuna mah aduh. Ketempo teh. Ide kumaha kecut arek ngamanian seuk jadi ngamanian kuring. Baraleg ieu teh. Aduh, ampun. Tamahana labuh da lain salah si kecut meureun eta teh salah parete eta naon teh sukuna panonan. Geus lah tong bangawako pusing pusingkeun cenah tah. Leulang mani hayu. Ka mana? Oh, kayak Bawah ayo. Hayu we naon coba teu para rubuh. RT mah. Aduh. Iya ampun. Dah di dia tah manina. Tuh, dasar ngadoros sakeun RT. Ya, rekeun. Tah ieu teh disebut bukot baheula mah sumur si Jalatuna. jalan. Aya hartia dua eta teh. Parete Cek kuring ieu sumur si Jalatuna. Ampun lah. Sedang ngomong kuwi sedang ngeuprahu. Baheula rekeun. Baheula Gatot Gaca di dieu anu nyeusehan. Wih, pakai percaya aduh ieu. Ayo, parete. sok mani di dieu tah. Maneh. Maka jangna we teh mah. Sok. Maneh wok, maneh. Salah. Oh, saluran. Sok maneh. RT kemana di? Sok maneh. Wah, benaheunnya caina aduh. Sumur si Jalatuna. Tuh, maka hayang ngawe teh mah. Astagfirullah. Saya lagi melihat dia ngagencang herang. Di mana China tuh si PRT? Benahan jut. Tanya nih, hece. Hare-harenya tuh. PRT. Hah? Sama wah China. Cocokan lin. Rojok ku pacul rojok. Aing mah. Ya. Karena temanyi.
Curug wek itu tah. Mana usayan dong mah hese. Aduh, gitu hal dia mah. Ayo di dia sekali ewang buahan di tinggal meureun. Kan dua suganya. Tunggu. Mararani. Aing ngadon ngawangkong. Para teh udang. Teh beres Chan. Sumu si jalatuna. Ewang ah. Tinggal coba tak lalapan saha ieu teh. Are we ditanya oge. Buat RT pusingkeun. Berisukan kumaha salin. Teuing parete teh bogaeun ti moal seragam. Bogaeun mah kasih syukurna. Yang salin. Pagawean gara-gara salah lampah. Atuh lalampahan teh kumaha da ieu mah. Naon kadukun lain jika jadi juri gitu. Oh nyata si komandan gitu teh mengajakan kadukun. Jadi wek ieu kuring dibabari giling. Barerek tah. Beres rumah itu teh ieu. Oh lain. Gara-gara kan jauh ka lima kuring dah jauh tuh dia mah. Ceuli nyedeung ceuli. Anak ceuli deung. Jika puluk-puluk hidung gening tingkul kan yang malah yang karet ajakan nanti Pak RT kaset Pak kurang ka imah kuring dan diaman teh jauh jadi tuwe urang ngaso heula Apa dia kermani tuh kotor kotor. kami sian lah ieu lewat aduh Hancur. Oh, nah deket sini ya kayak mah mana deket dia. Hayulah di ditu ya mah. Ayo, oke, beres ayo, bersih. Ayolah, Urang di ditu di Makuring. ada ke mana ayo teh? Ka imah, itu udah terjauh di dia mah. Kai masaha. Ka saung kuring. Dan dia Oh, ayo. pembilayanan. Saya Pak Teh ikut di Makuring teh. Ikut mah nyaho lah beneran. Nyaho. Baca tidak lakuin. Lain, asa keur naon yo teh imah saha? Oh imah Pak Hansip gitu teh. Paraknya, imah maneh teh ieu. Imah Pak Hansip. Coba layanan ieu hese ka Makuring tuh. Imah kuring. Oh, imah mah. Atuh geunahun ieu mah geuning kok. Oh, kan hanya kalah nyata. Macul. Ketiga. Jadi berat asuh di Pak RT, ada Pak RT. Gara-gara parete labu. Oh sarwana atau gara-gara eling tadi. Lain jadi berhasil. Dia nya gara-gara naon nya urang teh. Gara-gara siling itu teman Ampun. Jadi berhasil kieu melakan naon teh nya. Nyata. Kuring mimiti nama merenang nu salah teh nya. Gara-gara hayang laku ka awewe jadi lompat ka dukun. Ieu apapun. Ieu mah gara-gara cek kuring mah si ewok coba aja. dia tidak omongkeun PT. Hah? Cek apa itu mah lieur. Heeh, imah gara-gara si ewok. Make jeung hayang ka awewe segala. Meni aduh teu pak maneh. Ampun. Pak RT itu kumaha ngalayanan Pak RT. Imah si ewok ampun pepatahan. Bisi kasarung katutuyan. Nah, Sok pepatahan, sok. bisi naon gitu. Heuh, kang malah di masuk teu parugu. Tuh PT lah, sok pepatahan lah. Karunya. Sok pepatahan. Aduh, Itu pepatahan bulukeun PT. kurang pepatahan. Nah, Ini pepatahan. Lieur teh cuk. Anjing. Lieur nyatanya. lain imah hayang ngadenge carita na kumaha eta maneh meunang geusu dina rumpun caritakeun sok buru-buru aduh salah pagawean di teh imah hayang ka awewe
hayang beunghar lain lumpat ka dukun nya arejaan lain lumpat ka dukun kudu ngalobangkeun ngadoa jeung ikhtiar da ayeuna ngadoa wong mah cukup jeung ikhtiar jeung usaha nu ulah nepi ka hirup teh salah lampah Nah,